Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didawukiakeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana najenengan Gusti Allah. Mantenan nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinarung Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantenan nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinarung Ar-Rahim. Halaman 18. Jajaran 9 dihanapnya. Ieu pasal ka 4. Ayat Senin. Pasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru kumaha digambarkeunana naon ayyuh jibahu yen ngahalangan ka Allah, naon syai'un hiji perkara, wa huwa sedengkeun ari Allah eta allazi zat zahara anu dohir itu ladzi illa likulli syai'in pikeun saban-saban hiji perkara. Ia masih kene ngalajengkeun hikmah anu kasarat anu ka-16 pasal ka-4. Saur Kiai Musonif ai kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa allazi dhahara likulli syai'in. Jadi rek kumaha digambarkeunana ceuk bahasa lempengna mah teu kaharti ku akal. Allah make kahalangan ku makhluk, sedengkeun ari Allah teh anu ngadamal makhluk, anu ngadohirkeun makhluk, anu nyiptakeun makhluk teh pan Allah. Cenah Allah kahijab ku makhluk. Hitung-hitung kieu urang boga dulur ti Jakarta. Datang ka dieu tuluy dulur urang teh nyieun kursi eta kuring keur inget ka dulur, terus eta kuring ningali kursi jieunan dulur jadi poho eta ka dulur pan teu ka hati kitu nya. Paling oge kieu kuring mun poho ka dulur pas ningali kursi jieunan dulur jadi inget kan kedahna mah kitu. Ari kalah katibalik. Tapi ieu mah kalahkah jadi teu inget ningali jieunan dulur teh teu inget ka dulur jadi poho. Tah teu kaharti eta teh saur Kiai Musonif kaifa yutasawwaru teu kaharti ku akal. Ieu teh arifin ngareuntaskeun pendapat mahjubin. Sabab mahjubin mah hatena teh teu bisa ningali ka Allah. Mahjub mah anu poek hate mah eta kunaon gara-gara kahalangan ku makhluk.
Dina hate aya gambar makhluk, kulantaran aya gambar makhluk jadi nempok ka Allah teh teu bisa. Kitu mah jubinnya. Pan ari hate teh ibarat kaca. Lamun urang hayang ningali kasaluareun kaca, lamun kaca eta aya gambaran kitunya, gambar naon we kaca mah. Misalkan orang di jero bumi ningal kana kaca moal bisa ningali kaluar, lamun eta kaca pinuh ku gambar. Sapertos kaca ieu pan ti lebet moal biasa ningali kaluar moal. Kahalangan ku naon? Kahalangan ku gambar. Gambarna gambar muni kitunya, gambar manuk sugan. Gambar mobil, gambar reagen bisa. Ya. Kenang pupuh gambar jelema kira-kira suram alam misalkan ningali gambar urang teh jero ningali kaluar suram. Jadi ningali kabeh ditueun kaca teh karena aya gambar eta kaca moal ningali kaluar teh palingan ngeblegbeg gitu. Tah suremna sapertos kitu. Jadi al khalqu hijabun. Teu ka hati makhluk jadi hijab. Lamun cek arifin. Tah direntaskeun ku Kiai Musonif, sedengkeun Allah anu ngadamel makhluk. Kuduna mah sabab ku ningali makhluk jadi eling ka Allah. Jadi ningali ka Allah, ieu mah kalahka jadi teu eling. Kalahka jadi teu inget ka Allah, kalahka ka hijab. Tah eta alasana matak teu kaharti teh cek Kiai Musonif teh. Urang ningali ieu papada makhluk teh pasti ieu teh aya anu ngadamelna. Jadi ketika mata kepala ningali makhluk, hate pasti tujuanna kieu. Ieu makhluk teh pasti aya nu nyieunna ieu. Tah kudu teh kitu. Ngaran-ngaran sakur perkara anu tadina eueuh ayeuna jadi aya berarti eta teh barang jeunan. Tadina eueuh ayeuna jadi aya, ketika aya berarti eta aya nu ngayakeunana. Kan sakedah nama kitu hate teh nya. Tah hate nu leumpang tah disebut hatena teh caang eta teh. Eta alasanna matak teu kahati. Saur Imam Ibnu Athaillah teh teu kahati ku akal. Allah kahalangan ku makhluk, sedangkan Allah anu ngadamel makhluk. Sedangkan Allah anu dohir dina saban-saban perkara. Jadi dina sakur-sakur perkara teh Allah teh dohir. Dina tukang tani Allah dohir dina pepelakan. Dina tukang dagang Allah dohir dina daganganana. Allah dohir dina untung ketika keur dagang. Allah dohir dina rugi ketika keur dagang. Dina sagala rupa perkara Allah dohir. Kabeh perkara atanapi makhluk teh nyarita eta ka urang. Anu teu apal tapi urang tukang tani ningali kana pepelakan atawa ningali kana tutumuhanana anu alus. Tukang tani ningali pepelakan alus ieu. Alusna pepelakan lain pedah kadorong ku pupuk. Tapi Allah keur ngaluskeun kana eta pepelakan. Sehingga eta pepelakan teh jadi alus. Sehingga eta pepelakan teh jadi montok. Tah eta teh kakarak ciri alamat sebenarnya. Ya. Nah, ciri alamat urang rek dibere untung tina eta pepelakan. Atawa na urang rek menang madorot tina alusna pepelakan eta teh. Jadi ulah kabungah nya. Ningali sinyal-sinyal aya orderan teh kabungah ya. Soalna ieu tina orderan teh aya untung, apakah kalah ka urang jadi teu eling ka Allah ketika aya orderan? Diibaratkeun tukang tani belum tentu untung eta teh. Ya.
Da anu ngayakeun alus, anu ngayakeun goreng eta teh lain sifat bisana tukang tani. Lamun urang rek dipaparinan untung tina pepelakan, maka dipaparinan rasa syukur ka Allah anu tos ngaluskeun eta pepelakan. Tah eta nu bagusna mah. Ketika orang kengeng rizki melalui wasilahna makhluk anu untung sanyanya nama hatete pelongna ka Allah anu ngadatangkeun makhluk daek meuli kana dagangan urang. Jadi ketika kengeng rizki nate hatete pelongna lain rizki tina dagang, tapi ieu rizki ti Allah ku wasilahna dagang. Dagang diayakeun ku Allah, urang diayakeun ku Allah, berarti sarua makhluk natanya. Untung oge diayakeun ku Allah. Berikut eta pembeli nu dagang anu nu datang ka urang oge eta teh digerakeun ku Allah. Tah berarti aya macam-macam gerakan, aya anu obah, aya nu cicing, berarti eta gerakan teh didamel ku saha? Ku Gusti. Tah eta teh berarti tapak damel Allah. Tah hate anu moncorong mah kana keagungan Allah. Panggih, oh iya asar amal teh, oh iya tapak damel Allah teh, kedagang lagi ngaji eta, panggih Allah. Nanti sehingga kan urusan rasa itu. Hanya sekali watan cina kang iman, meluih ti iman. Iman mangan saukur percaya, iman tos yakin, karena ngarasakeun oh iya teh Allah. Anu gaduh pada melana. Oh, da ayeuna misalkan aya dagang payu, dagangan nama. Tapi kan belum tentu untungnya. Bisa terjadi eta teh barang naseep ngan dianyukeun. Eta teh kitu. Dina dagangan payu teh kakarak ciri alamat eta teh nya. Ciri alamat ku Allah rek dibere untung. Tetap diberi untung nama ku Allah. Dan tadi teh untung teh nalika rek ditasrupkeun dina jalan Allah ya. Da kanggo naon untung matak jadi teu eling ka Allah. Karena sarana untung eta berarti teu nulungan ka urang. Untung misalkan ya urang untung besar sekian juta, sekian miliar, tapi hate teu eling ka Allah anu mere untung. Nah, cenah emang aya campur tangan Allah dina perkara untung. Pan tadi teh urang anu tadina eueuh ayeuna jadi aya di alam dunya kusaha diayakeunana? Ku Allah. Geus aya urang dihirupan kusaha dihirupkeunana? Ku Allah. Berarti tanaga urang timbul tina hirup urang karena urang dihirupan ku Allah. Dalam mun teu dihirupan ku Allah mengaleh-leh urang. Terus eta berarti kerja payasa atuh Allah sadayana. Giatna bekerja hasilna dina untung dina dagang eta sadayana ku Allah. Tah ulah wa kabungah ku pedah untung nah dina kauntungan eta teh matak jadi eling ka Allah henteu. Ya. Ketika dina kaayaan kitu ari jalma anu tos janten ahli Allah mah tos ngagebray eta teh ruhanina. Ya. Ningal teh lain kana untung dina dagang tapi ningal Allah anu maparin untung dina dagang. Jadi nah hate teh aya Allahan we kitu. Naon sababna? Sabab lamun misalkan urang eling dina nalika aktivitas naon bae eta ciri alamat salamat urang. Nah hatina untung teh aya manfaatna pikeun urang. Nah aya manfaatna pikeun jalan balik ka Allah henteu. Nah aya jalan ka Allah dina nalika untungna henteu. Jadi ahli Allah mah resepna lain kana alusna pepelakan, lain kana untungna dina dagang, tapi resepna teh nyaeta bungah ka Allah ku afalna, ku sifatna anu tos maparinan kauntungan, anu tos maparinan alus dina pepelakan. Atuh sadayana ge berarti tapak damel Allah. Geuning sok aya bahasa
atas kudrat dan iradah Allah lah kita dapat berjumbat dan bersua. Berarti kahoyong Allah urang ngariung kieu, bisana Allah, kawasana Allah urang tiasa ngariung kieu. Saha nu tiasa kenyeukeun urang ari lian ti Allah mah lain cenah Kang daek we kuring ieu mah ti imahna. Saha nu mere daek urang? Da lamun teu dipanggil ku Allah mah moal dibere daek urang teh. Matakan engke di alam kubur teh anu pertama teh man robuka ditanya teh. Atu ayat anu paling pertama oke dilungsurkeun ka alam dunya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra baca ku anjeun. Kita bihayuli anu dina diri urang-urang teh asalna ti mana? Kusaha diayakeunana keur naon ieu urang di alam dunya terus engke balik ka mana? Awal urang ti Allah, awal fillah. Urang ayeuna keur di Allah, wa ausatuhu fillah. Keur di Allah ieu teh. Nah cenah keur di Allah Kang dihirupkeun ku saha ieu urang. Ya. Dihirupkeun, diayakeun, dikuatkeun, didaekeun, disehatkeun ku saha ieu? Ku Allah. Da saha anu bisa nyehatkeun urang? Dokter cenah Kang. Wah, dokter galoba nu paehnya kitu. Sanajan maehna boga resep obat. Apoteker ge aya nu nyeri huntu. Tapi belum jaminan eta teh bisa cager apa hanteuna lamun Allah teu ngairodahna. Berarti hak peto anu hakiki mah saha? Gusti Allah. Upami teu aya tanpa Gusti Allah urang bisa naon? Matakan la haula wala quwata illa billahil alil azim teh lain ngan saukur diwiridkeun. Kudu dirasakeun la haula henteu aya daya Gusti abdi mah wala quwata jeung teu aya kakuatan abdi mah illa kecuali billahil illa billahi kecuali angin ku salira Gusti. Artina berarti kuat abdi ku Gusti dikuatkeunana, bisa abdi ku Gusti bisa kenana, daya abdi ku Gusti didayakeunana. Teu aya daya. Jadi urang mati enjing dugikeun ka enjing deui iftikor ka Allah. Artina butuh ka Allah. Ku hudang sare oge tadi subuh. Hudang subuh. Bisi ke subuh di kodoan jam 7. Cik batur teh nah cenah salat duha make kunut ya. Kodo imah kodo. Aduh ampun Gusti. Jadi hudang nasare ieu urang matakan ulah langsung korejat hudang sare teh sok rasakeun eta nikmat ti Allah. Kumaha urang lamun teu dihudangkeun deui ku Allah tadi subuh. Pan ari urang korejat sare anu di tangan naon? HP zaman ayeuna mah. Saksikeun ketika urang hudang sare teh, Gusti hatur nuhun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nuhun Gusti sadaya Gusti parantos ngahirupkeun deui diri abdi. Kumaha ieu Gusti upami abdi teu dihirupkeun ku salira Gusti meureunan geus diumumkeun di masjid. Ayeuna teh tarasakeun kitu tah. Rasakeun nikmat ti Allah teh kudu karasa. Ulah sampe tepikeun ka beja cek ustad hungkul. Eta bahwa urang hudang teh nikmat Allah rasakeun ku diri sorangan, yakinkeun ieu teh Allah tos mapariran nikmat ka urang. Cara Allah ku anjeun pan lamun hiji hamba siji abdi ciri alamatna syukuran tatali nikmat eta teh. Artina tatali nikmat teh ketika ieu urang dibere hirup deui, hirup nu aya anu dina diri urang dimayengkeun dililakeun ku Gusti Allah. Terus misalkan umur atanapi ieu naon cager atanapi kasehatan anu aya dina diri urang di anu can aya dina diri urang isukan ditambahan ku Allah. Matakan sorpul abdi ma'an amallahu lima khuliqali ajri. Tasorukeun ku diri anjeun atuh ari kitu mah.
ma'an amallahu kana nikmat anu dipaparin ku Allah, lima khuliqo kana makhulikna li ajlihi pikeun Allah. Matakan cek ahli ma'rifat mah Allahu lajang, Allah deui, Allah terus. Jadi hate teh ngait eling we ka Allah. Pun ari luar mah migawe kasab. Pun ari luar mah mata kepala atanapi ucap mah migawe dunia. Karena memang juhud mah di jero. Bukan berarti ahli tasawuf kudu compang-campingnya. Bukan berarti ahli ma'rifat kudu malarat. Tingali Abdurrahman bin Auf, hiji sahabat Nabi anu pangbeunghar-beungharna, tapi anjeunna zuhud teh dina hate, artina beunghar diri manehna henteu matak ngajadikeun hahalang hate ningali keagungan Allahna. Matakan saur anjeunna zuhud teh hulwal batin, ngosongkeun hate minal maili tina condong ilapanin kanuruksa. Jadi hate teu ngait ka makhluk, tapi hate ngait ka Allah. Jang naon ieu hate ngait ka makhluk, kana makhluk mah ayana diayakeun ku Allah, eueuhna oge dieuweuhkeun ku Allah. Jeung ayana moal mayang makhluk mah. Matakan hate teh urang nyarande ka makhluk. Nyarande mah hate ka Gusti Allah, jadi zuhud teh di jero. Ulah di luar juhudna. Di luar juhud mah berarti ngedul usaha. Cenah Kang kunaon cen teh berangkat pancik akang cenah ricing ditahsis ku Allah. Ya. Dauhna ayeuna menang 100.000 atuh meunang Allah moal kahalangan takdir Allah ku abdi henteu usaha. Ari eling ngon kitu nya. Ukuran apa meureunna di alam dunia kudu aya ciri alamat. Matakan tos ditanjiji hadis oge nya di Lauhil Mahfuz eta teh katangtosan Allah tos ditaalukeun kana sabab jeung syarat. Artina kana sabab jeung syarat teh kieu. Si Jaed isukan menang 100.000 eta teh aya wasilah, aya sabab jeung syarat. Bisa ke Jaed misalkan ka sawah, macul di sawah batur. Ta eta teh di kuliah we 100.000. Ta teh 100.000 tos ditahsis ku Allah rezeki teh. Matakan ulah helok, ulah aneh ku perkara rezeki. Menang syukur hate teh plongna ka Allah, da Allah eta nu ngayakeunana. Teu meunang hate sobar berarti da urang teu bisa kumaha-kumaha. Sing horeng Allah mah lain paksaeun, tapi tukang maksa. Naon al-qahar, saha anu bisa nolak takdir Allah. Jadi terus urang kumaha atuh tuturkeun karep Allah. Allah mah al-qahar. Ulah nuturkeun diri sorangan maka sorangan. Tuturkeun karep Allah. Jadi hate teh pakai teh kedah kanu gaduh makhlukna, sanes ka makhlukna. Aing isukan kumaha ya. Padahal butuh anu, budak butuh anu, pemajikan butuh anu kumaha Gusti. Mikiran sapuputing. Jeung eta teh geus ditahsis ku Gusti Allah isukan teh urang meunang jeung sakitu henteu meunang naoge kitu. Terus ditahsis. Yang naon anu pikiran jadi riweuh. Riweuh anu kana perkara anu tos ditahsis ku Allah, atuh berarti kukumahanya urang emang arek bisa maksa ka Allah. Atuh datang untung bisa syukur, datang rugi bisa sobat. Ta eta teh hakikatna untung eta teh. Kanggo naon urang untung berlimpah misalkan berjuta-juta untung, tapi hate teu manggihan Allah. Eta anu maparinan rezeki melalui kauntungan eta. Teu syukuran mah cilaka. Teu tulus eta teh, teu tulus jadi jelema. Da aing ngaran jelemana hate nu balik ka Allah. Atuh naon bedana urang jeung me kitu. Me dibere jukut tungkul we boro-boro nganuhunkeun kana boga me. Misalkan mang nuhunnya kuring geus dibere jukut dah henteu. Boro-boro nganuhunkeun ngarepes we tungkul. Bungahna teh kana jukutna lain bunga ka nu mere jukutna. Boro-boro nganuhunkeun. Tah urang mapan kudu dibedakeun jeung me. Kudu dibedakeun jeung sato. Jadi akal goriji urang ya.
ruhani urang kudu kos ruhani baheula. Alastu birabbikum pan urang teh di alam ruh teh nyaksi. Hudangkeun deui ruhani urang na ruhani nu baheula jeung ruhani ayeuna urang teh kitu-kitu keneh. Ya, kitu-kitu keneh. Tah jadi dina sagala perkara oge urang teu kahalangan. Dina ningali ka Allah sabab Allah teh dohir dina saban-saban perkara. Dohir maksudna teh kieu ketika urang ningali hiji makhluk apalagi misalkan diri urang pan urang teh kitu diayakeun ku Allah teh padamelan Allah panggil afal Allah. Afal berarti timbul tina sifat naon sifat bisana Allah. Lamun Allah teu bisa berarti moal ngayakeun padamelan ngayakeun urang berarti afal timbul tina sifat moal patebih tina zat eta Allah teh. Matakan geledeg we dina Al-Qur'an nahnu aqrabu min hablil warid. Allah teh deukeut leuwih ti urat beheung jeung urat jeung beheung-beheungna. Artina di diri urang anu pangdeuketna teh urat nadi urang nu paling gede tah. Tapi Allah langkung deukeut di batang eta. Kitu. Muhitun bijamil makhluqat. Ya, Allah teh ngurus kana saban-saban perkara. Matak teh kaharti ku akal saur ke musannif lamun aya nah hiji perkara di anu nemrak di alam dunia ieu hate jadi poho kanu ngadamel dunya. Pan aneh. Tah Kiai Musannif teh nyebatkeun pengarang kitab ieu teh nyebatkeun aneh lolobana jelema ningali makhluk poho ka Allah pan aneh. Sababna Allah anu ngayakeun makhluk prakit poho kanu ngayakeunana. Kitu. Ayat jala tegesna pertela Allah likuli syai'in pikeun saban-saban perkara tuh pertela natrat jentre Allah teh dina saban-saban perkara katingali padamelan Allah ieu teh nya katingali afal Allah timbul tina sifat Allah dina saban-saban perkara ieu urang gerakan macam-macam benten-benten ya benten-benten tapi gerakanana ieu digerakkeun ku saha? Ku Gusti. Sedengkeun Allah dengan hiji ngagaduhan sifat kudrot. Ieu teh ku kudrotna Allah benten-benten teh matakan wahdaniyat fi sifat. Hiji dina pirang-pirang sifatna. Artina sanes sifat kudrot anu seueur kudrot nama hiji tapi ngabisakeun makhluk nama ku kudrot hiji. Matakan suhudul kasroh fil wahdah kudu bisa ningali hiji dina nu loba kudu bisa ningali loba dinu hiji. Hate eling ka Allah. Untung taat ka Allah. Rugi taat ka Allah. Mun geus kitu eta kayakinan hate langkahna langkah pasti. Mang rek ka mana kasab aing mah kitu nya. Nah cenah make kasab dititah ku Allah ikhtiar. Kumaha cenah engke lamun untung jeung rugi lain urusan aing. Kan kitu jadina teh. Eta mah takdir Allah. Ngan ditugaskeun urang kudu ikhtiar. Sempurnakeun ikhtiar, luruskeun niat dan sempurnakan ikhtiar. Jadi dina untung bisa balik ke Allah berarti syukur. Nuhun Gusti abdi dipaparinan untung ku salira Gusti ya. Jadi berarti upami kitu mah ditasorukeun berarti kauntungan teh dina jalan Gusti. Artina atuh kengeng 100.000 teh dipasikeun ka saha ka garwa urang ka istri urang tah Bu ku pamajikan urang teh dibelikeun beas jeung lauhna terus didahar ku pamajikan urang didahar ku urang didahar ku anak urang jadi sumsum jadi balung tak eta teh ngabakalan jadi bibit karena karidoan ti Allah. Kumaha tingtrim rumah tanggana jarang cekcok karena eta kadaharanana aya dina ridho Allah. Nah cenah dina ridho Allah eta keur neanganana eling ka Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah lain babahasaan ukhuwah ya. Ieu mah kan ari ngadoa mah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tapi hanya ngapeuting dordedar bae kitu. Kitu we teraja. Berarti aya nu salah. Tina naon tina pusatna ieu. Pusat sa atuh urang sebagai kepala rumah tangga.
karena dialana bibitna ladang eling hate ka Allah sehingga dipatinan dipasihkeun napakoh kana keluarga urang oge eta teh eling ka Allah jadi sumsum jadi balung rumah tangga rawaseun murang kalihna oge da diatur jadina teh ku Allah ya diatur ngaran-ngaran diatur ku Allah jurig-jurig teh sieunun ngaringkangna oge moal naon teh moal hinggap moal aya bahasa kieu mang sugan katumpangan ieu mah gitu aja jurig-jurig sarieunun ku hatena eling ka Allah mah matakan ieu gunana ngaji teh nguatkeun ruhani ieu teh ulah salah ya ruhani jadi eling ka Allah ruhani jadi SS jentre ka Allah boro-boro jurig jin oge sieunun setan sieunun ka ahli Allah matakan kantos ngadang carita cenah ge aya jin sieunun keneh ka jelema anu sare daripada ka jelema anu salat kantos ngadang kitu teh teh kitu secara dohiriyah tukang salat kitunya tapi sanes nganisbatkeun ulah salat ya kade jadi ulah dipotong nya ulah dipotong ya videona bahaya ya dohir ngalaksanakeun salat eta saya luar biasa batin sampurnakeun eling ka Allah naskeun nasarup keur salat jadi kitu luarna tangguh katingalina agung jerona atuh mengko para malaikat mah diagung-agung kajeun teuing urang teu populer di alam dunia tapi populer ngetop viral di alam malakut mang jaet gagah eta keur salat zuhurna mana gagahna usul ka Allah jadi jurig sararieuneun Kang aslina ningali ringkang ahli Allah mah matakan teu kudu dibura ieu mah kan kenyataan aslina kasih teu kudu dibura teu kudu ditiup teu kudu diusap anu lamun aya nu kasurupan teh mah datang cek paribasa eta ahli Allah tuh tos bibrit hek coba matakan penting ngaji teh tos ruhani kuat hate eling ka Allah atuh ngaran-ngaran kuat berarti makom istiqomah makom i'tidal panceg anceg dina ketetepan Allah rugi mangga untung sok yang penting abdi mah aya dina wilayah ridho Gusti sakur perkara anu tos aya dina wilayah ridona Allah rugi oge moal pahit tapi aya untung dina rugi jalalul jamal jadi aya kasayan di balik rugi tekan panari budak TK mah untung seuri rugi ceuri jadi urang lamun ningali pahit teh ulah wakat ceuri belum tentu eta teh pahit lamun anu ngagaduhan pahitna anu ngagaduhan amisna ku urang dicaketan mah anu gaduh makhlukna hate ulah tertuju kana pagawean hate ulah tertuju kana kasab hate mah aya di hadrot anu gaduh kasab hate aya di hadrot anu gaduh makhluk takan cek dina hadis qudsi panekan ku Allah diserukeun eta teh dititah dunya ahdim ya dunya man khodamaka hei dunya tunduk anjeun ka jalma anu tunduk ka kaula cek Allah tapi sabalikna dunya bujangkeun ku anjeun eta jalma anu tunduk ka anjeun tah jadi urang teh hate teh jadi kehalangan ku makhluk sehingga teu ningali keagungan Allah teh jadina ieu teh fokus teh hate teh ka makhluk we makhluk nu kawasa nya makhluk nu kuasa makhluk nu kuat makhluk nu wah gagah luar biasa poho ka Allah sedangkan Allah anu kudrot anu kawasa anu gagah sebenarnya la haula wala quwata itu teh Allah urang poho kanu gaduh kuat urang poho kanu gaduh gagah sehingga ketika hate ningali makhluk sieun aing ku jelema eta sieun dipecat jadi sukan dipecat karena hate bersandar ke makhluk gitu nya. Jadi dina untung bisa balik ke Allah syukur, bisa ditasarruf hasil untung dina jalan Allah. Dina rugi bisa balik ke Allah, pertingkahan dan sobarnya. Coba dina nandangan rugi sehingga eling ke Allah jauh teu ngarasula eta teh salamat mata
misalkan ari bahasanan, ari bahasa pakir jeung beunghar mah eta teh takdir ti Allah nya, tapi lain tujuan urang. Ngaran-ngaran tujuan urang mah kumaha carana salamet dina fakir, kumaha carana salamet dina beunghar kitu. Salamet dina beunghar mana? Syukur. Salamet dina fakir mana? Sobar. Iya, syukur jeung sobar teh jenengan Allah. Syukur asyakur, sobar asobur. Lamun tos aya dua tingkah eta, walaupun berbeda keadaan, atuh eta tos janten ahli Allah. Kakasihna Allah, ngaran-ngaran tos janten kakasihna Allah. Moal Allah ngadoreksakeun ahlina. Kira-kira orang kanu anu dipika cinta ke orang tega teu urang nyangsarakeun ka anak jeung pamajikan moal tega kana ku urang teh anu dipika cinta anak urang. Yeuh anak urang misalkan tong boroning ukuran urang hayang berjibaku nya naon berjuang demi anak urang minta jajan weh anak urang ka urang batur majarajan babaturan mah. Terus anak orang minta jajan ka urang dah hate teh dumareu da siap ayo ku aing jajan eta teh jajan pait ku Allah ditanggeuy sapertikeun nog kokoningna. Artina ketika rugi moal matak jadi cilaka ka eta dirina narugina kiba jajal sabalikna untung lamun hate henteu inget ka Allah hate kahijab ku kauntungan. Untung nage matak jadi berbibit penyakit. Boleh jadi dina lemari mah miliaran. Boleh jadi permata mah dina kotakna seueur, tapi teu dibisakeun sare ku Allah. Sok sanajan dina ranjang puluhan juta oge, tapi teu dibere nikmat genah sare ku Allah. Kuling gasar. Nu sababna aing harta sieun dipaling kitu. Aing ngorosak saeutik kolotrak aing baby band diharap ya masakan Mercy diharap ya eta teh mah ngarasa boga harta ayeuna dibalikeun deui kana diri urang ngarasa sieun teu kalengitan iman teu jiga nama naon sababna teu ngarasa sieun kalengitan iman kana teu bogana naon teu boga iman da jelema anu kasieunan leungit motor teh kana boga motor eta teh nya. Ayeuna urang ya balikeun kana diri urang. Urang sieun teu kalengitan iman. Teu sieun kang heuh da teu boga iman. Kitu bahasana. Jadi lamun anu boga iman mah sieun kalengitan. Sieun kalengitan ieu teh hate eling ka Allah. Naon sababna? Sabab atuh lamun teu ku Allah ku saha deui urang. Pan urang nu boga eme misalkan boga eme dipipir kolotrak saeutik ojeng kang leuwih aya jelema ieu sieun kalengitan coba urang leungit henteu aya rasa teu dina hate sieun leungit iman tinggal tanya ka diri urang rasa teu nya sieun ku iman heueuh da meureun urang teu boga iman kitu nya Gusti nu agung tah sakabeh makhluk sakabeh perkara ternyata taat ka Allah. Kumaha taat ka Allah? Berang cek Allah aya berarti berang taat ka Allah. Ya, urang yang ngariung kieu cek Allah, ngariung sia di majlis tajali. Ta ieu taat ka Allah ngariung kieu teh. Taat ka ilah, ta ieu teh la ilaha illallah. La teu aya ilahun anu ditaatan, ilah kecuali Allah. Teu aya anu ditaatan deui kecuali Allah. Ieu teh sadayana taat ka Allah, beurang taat ka Allah. Ceuk Allah beurang aya. Tangkal cauk anjeun jadi. Tuh tangkal cauk ge taat ka Allah. Tuh tangkal cauk gugupayan keur la ilaha illallah. Tepikeun ka umur urang taat ka Allah. Cek Allah teh nyawa kudu aya teh dina raga kijayad tepikeun ka ayeuna kudu aya cek nyawa naon cek ruhani urang naon cek ruhani kijayad mangga mohon inggih Gusti la ilaha illallah tah eta sajatina la ilaha illallah teh mata la ilaha illallah dahola jannah lain ngan saukup ngucap hungkul Kang tapi hate teu eling sana henteu selaras jeung ucapan la ilaha illallah tapi hate tuduh ka anu ditaatannya eta tuduh ka Allah
la ilaha illallah ti isuk dugikeun ka isuk deui hate pelongana la ilaha illallah henteu aya anu ditaatan kecuali Allah kuring ieu teh taat ka Allah kumaha taat ka Allah da diayakeun ku Allah ceuk aya teh ceuk Allah teh aya kuring aya ku Allah diayakeun isuk teling gitu berangkat kana kasab cek Allah teh hei anjeun Ki Jaid ti imah kudu datang anjeun ka pagawean anjeun siap Gusti cek kuat urang teh cek tanaga urang teh tatanaga urang teh la ilaha illallah teh dugi ka kantor hei Ki Jaid anjeun kudu kuat misalkan komunikasi jeung orang-orang kantor komunikasi di pasar komunikasi di sawah teh la ilaha illallah tapi kan ka motor urang la ilaha illallah coba motor ulang lamun dipaehkeun mesin aku Allah. Tapi kan orang mah kempes kan gamek-gamek kan. Ahli Allah mah manggihan atuh. Keur pilara aing buru-buru ya ke pagawean. Kececes di jalan kempes ban. Tah kudu manggih amis dina pait kitu. Nah urang arek najong ban. Orang jada ieu mah ye. Jadi kitu eta teh takdir Allah eta teh. Hate lamun eling ka Allah mah nun Gusti hatur nuhun ieu abdi tos ditakdirkeun kempes ban berarti Gusti bade nitipkeun rezeki pikeun tukang tamal ban saking percayana Gusti ka abdi eta dititipkeun ka abdi supados masihan artos ka tukang tambal ban ku tamkunan ku ban bocorna ge nuhun Gusti salira Gusti parantos tajali ku ngajenengan Rahman Rahimna ka tukang ban melalui diri abdi hatur nuhun ku kana percantana Gusti ka abdi poho eta teh kana kempes ban terus kumaha Kang jadi naon jadi telat atuh ka pagawean diurus eta mah ku Allah ih mulai ge min haitsulayah tasibnya menteri game teu disangka-sangka tuh matakan cek dina Al-Quran mayyatakillah yaj'allahu makhraja lamun anjeun hate tos tawakal ka Allah sagala macam aya permasalahan pasti aya solusi walhasil aya jalan keluar ya mayyatakillah yaj'allahu makhraja jadi dikeluarkeun di naon aya jalan keluar tina sakur-sakur perkara anu kurang ditandan naon anu dipermasalahkeun. Jadi yang penting mah hate eling heula ka Allah. Pami hate tos eling ka Allah ku Allah. Sagala perkara. Jadi ayana diayakeun ku Allah, eueuh na oge dieuweuhkeun ku Allah. Nya, sakabeh perkara makhluk anu aya ieu di alam dunya ngamaha sucikeun Allah. Tasbihah ieu teh makhluk ka Allah. Mana dina Al-Qur'an tingali sabbaha lillah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ngamaha sucikeun eta teh para makhluk teh ka zat Allah ya ngamaha sucikeun emangna daun anu gugupayan kitu teh teu subhanallah subhanallah eta teh eta pernah urang meningalina mungurun we gede sote kamari ku aing dibere pupuk cenah kitu jadi kitu poho ka Allah manu ngagedekeunana tah kitu ngamaha sucikeun Allah anu aya dina di langit anu aya di bumi eta teh ngamaha sucikeun tasbihah sakabeh makhluk teh sareng ari Allah eta anjeunna anu maha perkasa sareng anu maha bijaksana jadi pikeun jalma-jalma anu tos eling ka Allah pikeun jalma-jalma anu tos wukuf hate di hadrat Allah eta kaayaan kitu teh baik ku ayaan untung baik ku ayana rugi, ku ayana cager, ku ayana gering, ku ayana sakur-sakur perkara beuki pertela natrat jelas afal Allah, jelas sifat Gusti Allah. Hatta aropu malah ngamarifatkeun ka Allah sagala perkara teh berarti sakun-sakur perkara ieu hate jadi ngamarifatkeun ka Allah, jadi wau we ka Allah teh. Nya aya ningali sehat dina diri urang Allah nu ngayakeun jadi wau hate teh. Aya keur urang keur gering Allah nu ngageringkeunana kitu beres dina hate mah kitu sakabeh perkara Allah mah memberikan pesan ka urang atuh keur dina urang sehat kudu syukur anjeun kan dina kaen gering kudu sabar anjeun kitu jadi ketika kerugi urang inget ka Allah
anu maparinan rugi berarti eta rugi teh amal Allah timbul tina sifat Allah gitu. Hate tetes pelong kadinya we eta teh hate eling kitu. Ya Allah rugina ge kapanggih eta sobur Allah matakan cekolot baheula sing eling jang sing sobar ngaran-ngaran jalmi sobar mah pasti subur. Heueuh da keur sobar teh eta teh asobur. Allah nunjuk tajali ku nganggo jenenganna asobur. Dohiriyah rugi tapi hate untung. Nuayakeun rezeki mah Allah. Tak ketika kercageun ningali kana bageurna Allah, ketika urang keur gering ningali kana digeringkeunna ku Gusti Allah sehingga hate teh sobat. Jadi Allah teh arek ningkatkeun makom dina diri urang. Ya, ningkatkeun makom, ningkatkeun derajat kasobaran, derajat syakur, derajat sabur. Ya, derajat tobat. Itu pan matakan di alam dunia pan opat kunci dunia, kunci surga mah. Ya. Opat dengan kunci lamun diringkeun cek kali marifat. Ketika nikmat kunci surgana syukur, ketika baliat kunci surgana sobar, ketika maksiat kunci surgana tobat, ketika ibadah kunci surgana suhudul minnah, nyaksi ieu keur ibadah teh nugraha ti Allah. Eta. Tah eta teh nya sadayana perkara teh ngamarifatkeun. Mere nyaho ka urang yen sadayana oge taat ka Allah. Jadi mere nyaho eta nya teh. Kabeh makhluk teh berarti tajali ka Allah atuh. Da ieu urang teh hate teh aslina mah sabenerna mah tajali ka Allah. Ningali Allah sabenerna mah. Di alam ruh kan alastu birabbikum, hai roh, hai anak, hai janin, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Keur dina jero beuteung harita urang ngararomong. Qalu bala syahidna, muhun inggih Gusti anjeun teh pangeran kami. Eta tapi kunaon kalam gublah ke alam dunia jadi kehalangan teh eling ka Gusti. Tajali urang teh. Nyaksi urang teh, musyahadah urang teh ka Gusti Allah. Ngan geus gublah ke alam dunia kunaon ya jadi kieu berarti kehalangan ku kekuatan ruhul insania. Ya. Kehalangan ku nafsu nu aya dina diri urang. Nafsu narik hate rurat teretna ka saha ka makhluk. Atuh puguh we tajali dina hate teh teu dohir. Naon sababna? Atuh hatena ge melongna ka makhluk. Jadi teu dohir Allah dina hate teh. Kehalangan matakan salah satu syarat hate hayang eling ka Allah pana eta hate teh ti makhluk. Eueuhkeun makhluk dina hate, eueuhkeun kakuatanana, eueuh datiahna, eueuh bisana, eueuh kawasana makhluk. Ngan aya Allah nu ngawasakeunana. Matak panakeun hate ti makhluk, rasakeun hate teh ngan aya Allah hungkul berarti ruksakeun eta teh makhluk. Pan naon ilapanin teh? Wa yabku wajhi rabbika wal ikram. Jadi sadayana makhluk teh panin, pana, ruksak, musnah ngan aya Allah. Nya bener atuh pan anu langgeng teh Allah. Ai makhluk mah teu aya langgengna. Makhluk mah teu ngabogaan sifat bako. Jadi mun hate plongna ka makhluk, ieu teh makhluk teh aya tungtungna, benten sareng Allah. Contona kieu, untung moal aya, moal naon? Untung pasti aya tungtungna. Karena untung lain sifat Allah. Berarti kena untung kudu taki-taki ieu urang. Ulah ting teu eling kana urang untung. Atuh kudu nyicil naon? Nyicil kan nyeri supaya ketika rugi teh teu nyeri. Eta nyicil sakaratul maut teh kitu. Keur untung ulah dong untung urang mang jalan-jalan ka Paris gitu. Atuh keur untung berarti tandana syukur nikmat mah nabung. Da isukan pageto pasti aya rugi. Naon sababna? Moal untung terus urang mah. Pasti aya rugina. Jeung rugi moal rugi terus, da rugi teh lain sifat Allah. Pasti isukan pageto aya untungna. Jadi untung jeung rugi eta dirobahkeun ku Allah, mayang dimayangkeun ku Allah, da anu langgeng mah mung Allah hungkul. Jadi hate teh ulah gunah ku untungna, hate ulah ceurik ku rugina, tapi hate bungah ka Allah dina nasorup sagala takdir eta. Jadi ieu teh jadi genah. Matakan cek hikam judua tahakkuk bi ausopihi ya muduka bi ausopika.
bi ausapihi. Lamun leungitkeun sifat nu aya dina diri anjeun, sifat Allah ka anjeun dibikeun. Artina kieu, ai urang mah hayang beunghar, Gusti beungharkeun kitu di diri abdi, ai urang aku beunghar geura. Kumaha sodakohna meureun jalma. Da moal di Sumbang urang oge lamun ngaku beunghar mah. Artina kieu. Nun Gusti abdi nyuhunkeun rezeki, tapi ieun hate masih kene ngaku kuring teh beunghar. Ai beunghar teh bahasa Arabna goni. Ari goni teh berarti istighnaan kulima siwa. Jadi anu goni mah henteu bersandar ka makhluk, tapi bersandarna ka Allah. Jeung Allah teh henteu bersandar ka sasaha, da berdiri sendiri, da berdiri ku zatna nyalira. Artina anu goni mah mung Allah hungkul. Ieu hate teh ulah bersandar ka makhluk, ta eta teh disebutna ngaku beunghar. Jadi timbulkeun hate pakir di payuneun nu goni. Naon pakir teh? Rasa banget butuh kana pitulung Allah. Butuh kana pitulung Allah. Hoyong dimuliakeun ku Allah matakan ya aziz, haidat anu mulia. Teu aya deui anu ngamuliakeun ka diri anu hina kecuali sarira Gusti. Akukeun hina urang engke ku Allah mulia dibikeun. Akukeun apes urang engke ku Allah bisa dibikeun. Akukeun lemah urang engke ku Allah dikuatkeun. Akukeun pakir urang engke beunghar ku Allah dibikeun. Mantakan ya ajiju man lizalili goiruka, ya qadiru man lil ajzi goiruka. Terus ya qawiyu man lidhoifi goiruka, ya goniyu man lil fakiri goiruka. Tembongkeun pakir anjeun beunghar ku Allah dibikeun. Tembongkeun lemah anjeun kuat ku Allah dibikeun. Gitu nya, kuring teh keur kuat teu boga kuat, kuring teh keur hirup teu boga hirup, eta sabenerna mah eta teh ku Allah dihirupkeun. Tah di mana ngaku keur sifatan urang, engke Allah ngadohirkeun sifat Allah di anjeun. Jadi we tajalli. Ya. Hatta aropahu sehingga nyaho itu saban-saban perkara ka Allah. Waliza kuayana kitu kana kabuktian itu sakabeh perkara eta sajidan anu sujud lahu ka Gusti Allah. Mata kabeh oge sujud ka Allah, nya. Domba sarujud, jangkrik sarujud ka Allah. Krik 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 tadi ngeta krik 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 krik. Kok neng sejangkrik? Cik jangkrik teh aing mah keur eling ka Allah, sia teh eling ka Allah. Kan kitu, pan diayakeun ku Allah teh jangkrik teh berarti sujud ka Allah. Jadi ketika aya salat eta teh ku Allah dikitukeun. Pada eta teh keur tasbihahnya subhanallah, 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 ngabersihkeun. Maha bersih zat Allah. Wa musabiha jeung anu maca tasbih. Tuh maca tasbih geuning. Nya, anu ngabersihkeun bihamdihi kalawan muji ka Allah. Kabeh makhluk muji ka Allah. Sajatina mah muji ka Allah. Karena taat makhluk teh ka Allah. Ngan urang teh sok kahalangan. Dan ningali hate teh ningali kawasanna makhluk, kuatna makhluk, gagahna makhluk, beungharna makhluk. Jadi sieun hate teh ka makhluk. Tibatan sieun ka Allah. Gitu. Jadi burang peuting hewan tatangkalang muji tatangkalan ge ka Gusti Allah eta. Nah, ari jelema teh dipaparin akal teh nyahoun. Hate teh muji ka Allah. Walakin lanap nan eta. Napakohunya. Walakin napakohu tetapi na urang teu ngarti urang sadayana. Ya, dalika kana itu sajidan. Teu ngarti asa alami we urang. Asa alami teu ngarti urang sakabeh perkara teh ternyata sujud ka Gusti Allah. Sujud ka Gusti Allah. Tasbihah ka Gusti Allah. Eta ningali daun cau anu play kitu-kituan. Ih, eta teh lain ketebak angin ku sabab aya angin. Eta teh Allah, eta teh anu ngagerakeunana. Da angin oge lamun teh tuh datang angin. Jadi orang jadi genah heuh. Eta ku Allah eta teh. Tak kudu aya rasa eta disebut dauk teh, eta dauk kieu teh eta. Matakan ahli marifat mah modalna dauk kieu, rasa anu kuat. Tuh, sakadet neter angin datang genahan urang jadi teh hareuda.
Kusaha eta teh? Ku Allah. Da angin ge tasbihah ka Allah, cek Allah teh cek angin cek Allah teh angin datang saya ke majelis tajali. Cek Allah cek angin teh atuh moal aya diayakeun moal aya abdi ka majelis tajali ye angin. Lamun teu diayakeun ku salira Gusti. Tuh. Tasbihah angin teh. Tapi urang mah asa ya tanya, asa alami. Urang mah kakarak eling ieu butuh angin ka urang ketika urang keur penyakit sesek. Butuh eta di rumah sakit. Satabung teh 580.000 eta teh. Satabung. Seep sampai saputing. Mayar eta teh. Nah ari urang keur sehat ge asa teu mayarnya ka Allah. Aing mah inget teh. Asa teu aya nikmatna ieu angin ka urang. Asa alami we matakan angin teh tasbihah. Ih di rumah sakit mah. Komo keur zaman corona mah baheula. Eta teh nengan tabung meni hese. Laku baheula mah angin. Keur harita keur corona mah laku. Tuh, tukang eta ge marketing kagak keur harita corona mah. Loba orderan. Aing urang teh keur sehat asa alami kieu. Tah tong boroning urangnya di ukuranana lamun ukuran di oksigen ieu mangpet weh mangpet pilek nya sategenah hirup teh nya buru-buru teh di dieta diuap ataupun napi melipik inhaler da urang mah ngarasa ieu teh sehat nikmati Allah ketika urang digeringkeun ku Allah. Jadi sing horeng si manusia mah lolobana ngarasa eta teh nikmati Allah dina nalika eta teh nikmat geus dicabut ku Allah. Tapi pikeun urang anu boga akal naha urang teh supaya eling ka Allah teh nunggu dicabut heula nikmati Allah, nikmati urang ku Allah. Atuh piraku teh kudu kitu heula. Matakan eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bayi urangnya. Urang teh aya nu ngagerakeunana, aya nu ngayakeunana, ieu urang hirup aya nu ngahirup-keunana, ieu sehat urang aya nu nyehatkeunana. Cing mikir cek ya musonib teh. Dari mikir mata eta teh jadi usiknya, jadi robah, jadi eta play-playan daun cautepan eta teh ku Allah dikitukeun. Ya cik anu goplah mah peda aya angin we eta mah usik cenah. Cik nu goplah eta mah peda aing usaha beunghar teh. Peda berjibaku ti nanti isuk tepikeun ka isuk beunghar we aing kitu beunghar teh non bedana jeung si korun cek si korun mah aing mah beunghar kana aing mah pinter nengan duitna maneh mah paket teu pinter nengan duit cek si korun berarti kabalikanana jeung aman Nabi Sulaiman setengah dunia beungharna teh tapi kumaha nyebutkeunana ieu mah lain ladang kaula tapi hada min fadli rabbi ieu teh agung Allah. Matakan beunghar teh matak jadi hahalang ningali keagungan Allah aman Nabi Sulaiman. Ai kitu berarti naon bedana urang jeung si korun. Pada aing usaha giat untung weh loba we penghasilan. Usaha aing. Jadi ujung-ujungna aing bisa Allah oge kudrot. Ujung-ujungna teh kitu. Aing kuat Allah oge kuat. Aing mulia Allah oge ajiz mulia. Qadim. Azim subhanallah ta'ala. Non bedana tuh musyrikna kitunya. Kalau ngaku urang oge ngaku. Pakul li syai'in maka ari sakur perkara eta arifun anu ngamakripatkeun ka anu makrifat bihi ka Gusti Allah ala qadri tajallihi netepan kana saukuran tajallina itu sakabeh perkara lahu ka Gusti Allah wa in kana jeung lamun kabuktian fil asya'i dina pirang-pirang perkara man layak diru perkara anu teu nyaksi saha Allahu Gusti Allah kana itu man haqqo qadrihi kana sabener-benerna Allah taala eta linaksi ma'rifatihi karana kurang ma'rifatna itu man wa kusuriha jeung pondokna itu makrifat la intipai asliha lain karena eueuhna itu makrifat. Jadi Allah Ta'ala teh masihan makrifat ka sakabeh perkara nya masihan nyaho urang ningali mata kepala sehingga hate jadi wau makrifat ka Allah ai makrifat teh kenal ka Allah ngan anu dibere makrifat
Jadi nanti sarana prasarana anu aya dina diri urang teu digunakeun nya. Aya nu maripatna marifat am, aya anu pertengahan, aya anu meueusan nepikeun ka aya teu marifat acan. Tah ieu kamari anu ditanyakeun ku Pak Ustaz Dadan, ieu teh pertingkahanna Kang tajali apal tajali sifat. Sing horeng upami dina coretan logatan abdi di dieu sing horeng sadayana anu 10 pasal eta ningalina ku kakuatan makrifat masing-masing ya, karena kamaripatan masing-masing. Misalkan hate pelongna karena tapak damal Allah, atanapi hate pelongna karena af'al Allah, atanapi hate pelongna tos karena sifat Allah, karena asma sifat, atanapi hate tos pelongna ka adat Allah. Jadi kumaha kakuatan kamaripatan masing-masing. Sakur-sakur perkara itu seperti itu. Dohir Allah aya dina sakur-sakur perkaranya. Jadi aya nu kahijab nya kahalangan teu bisa nyaksi ka Gusti Allah. Tah eta ku sabab lemahna naon? Lemahna makrifat. Katutup surah basiroh nanti nya. Katutup basiroh mata hatena teu melong ka zat Allah, teu melong kana afal kana sifat Allah, karena memang hatena teu pinuh ku gambar makhluk dina hate teh. Oh, sababaraha puluh tahun pan menurut tidak ake baik teu keun ka ayeuna. Matakan anu hate nu gambar makhluk koma eta teh jadi poek hate teh pan meureun kitu nya. Poek bu matakan eta teh jin setan mangus nyeun kapling dina di urang. Nyeun kapling eta aya pakuan regensi di dieu teh. Di eta atupan luas manehna mah geunaheun. Matakan loba teh elingna pantes urang. Naon sababna? Eusina jurig kabeh atuh da. Gitu, sainga poho, sainga teu ningali kana keagungan Allah. Nya pantes we keur salat eueuh husukna. Ya pantes we urang keur sehat teh eling ka Allah anu maparinan sehat. Nya pantes we urang keur gering jadi ngarasula teu inget ka Allah anu nakdirkeun gering dina kekayaan eta. Naon sabab? Sabab ieu hate teh pinuh ku jurig, hate pinuh ku setan, sehingga hate teu ningali kana keagungan Gusti Allah. Kaifa yutasawwaru wallahu a'lam. Satu kapiatur urang ngalajengkeun kana kitab Fathul Mu'inah dina hikam mung sakitu kapiatur mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah kuatna iman katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.